Kieu ya besti teleungeun teu suku pasti we berguna jadi emak-emak pindah ka dapur aya bubututan pindah deui keluar aya gerohaneun. Pas keluar ti kamar teh besti nepo ka tengah imah teh menikat paburi saat hordeng can dibuka-bukakeun komodi ieu nang luhur lomari ieu meuni ampun meuni aya we bubututan teh. Pindah ka belah dieu aya runtah cokotan we make suku da babari make suku mah tinggal dikait-kait pindah ka belah dieu sorolokeun bukakeun we janelana. Can beres nikah muka janela besti pindah ka dapur pasti we paburi saat di dapur mah geus teu aneh deui lamun misalna init ka dapur pasti ngalayah besti. Nah cenah teh nanah menikat geus pasti kitu emang heuh da besti geus dipastikeun imahnya heuh lamun asup ka dapur nya ngalayah deui naon deui atuh da besti asup ka jero teh aya sangu bulukan tadi nama dihaneutkeun bulukan da poho deui teh besti sangu anu 2 poe yang lalu. Tah ayeuna mah si sanguna teh urang pinahkeun we besti kana plastik jang hayam da lamun misalna ku hayam mah pasti beak dipacokan tuluykeun we gerohaneuna teh kumpul-kumpulkeun ke we gerohana mah kumaha engke lamun misalna daek di gerohan lamun teu mah nya engke deui we. Maksudna teh besti arek dipinahkeun heula kaluar rek dikeuman heula samemeh di gerohan teh arek nyapukeun heula dapur ameh jongjon lamun misalna engke gegero. Niat nama emang bener sasapu anu dicekal nage sapu tapi ieu teh mata teh henteu leupas tina bubututan anu namru dina keranjang. Heueuh bener besti eta dina keranjang anu namru nikakat kaluar kitu. Nya pan besti lamun misalna keur bebenah kitu mata mah culak-cileukna teh kana benahaneun gara tempo ieu besti seusehaneun teh kudu we dibalik-balikeun heula soalna rek diseusehan poe ayeuna teh besi rek dipake engke ku bujang sakola. Heueuh pan besti geus kabiasaan lamun misalna aya seusehaneun teh pasti we diantepkeun namru tapi da kumaha deui geus kabiasaan mah nya besti hese dileungitkeun teh. Kela besti samemeh ngalanjutkeun sasapu teh nah dina keranjang teh meuni aya tek-tek bengek modelan kitu hayu urang tuluykeun we da geus beres ieu nya besti ieu teh sendal teh kalalotor rek dikumahan ayeuna tapi geus beurang teu dikumahan mending geus kat namru kieu. Kela kita besti samemeh mikiran nikatan sendal ayeuna mah urang gegero heula soalna ameh jongjon. Ari diilik-ilik mah gerohaneun teh teu pati loba besti anu loba mah kumahaneun sendal ieu teh ek minahkeun heula coet ka belah dieu soalna rada ngaganggu belah ditu mah. Singkat carita si coet geus dipinahkeun gerohaneun geus nyabun sorangan wadul kata besti geus digosokan tadi ngan dijeda we videona meh teu lila teuing. Sabenerna mah besti lamun gegero kieu teh hoream kapangi anu lalunyu sok ngosokan 2 kali da ieu ge kudu dikosokan deui 2 kali besti soalna lunyu sisi-sisina teh. Emang besti katingali nama gerohaneun teh saeutik tapi anu loba mah ieu teh urut ompreng mekel MBG ka pagawean. Heueuh besti lamun misalna teh nanah gawe teh kudu mekel MBG soalna lamun misalna di pagawean wegah olah. Aya eta ge di pagawean beas deungeuna kitu nya besti tapi da lamun misalna langsung mangkat gawe nepi ka pagawean olah heula mah sok hoream kete nyarapna teh jadi we di imah teh mekel. Sabenerna mah besti ieu teh gerohaneun anu pas harita nyieun buras karak ayeuna we sempet di gerohan teh ti kamari ngan digunuk-gunukeun we dikumpulkeun. Nah cenah teh nanah teh langsung dikumahan heueuh pan kahiji besti lamun teh nanah hudang kaberangan teu sempet anu ngaranna nyabak gerohaneun kadua teh nanah teh sok ngenong di pagawean makana ieu teh gerohaneun teh sok ditingakeun we di keuman besti. Heueuh intina mah besti lamun misalna batur jorok nya kembae batur ieu asal ulah urang we kitu nya termasuk teh nanah ayeuna jorok ulah ditiru nya besti eta teh kalakuan anu jore patut. Heueuh geus ajab besti urang tuluykeun we gerohaneun teh tinggal 3 deui katel 2 meureunan citel hiji helin citel kata besti eta teh teflon apa naonnya nu warna beureum teh pokona